Suku sirih keriting ditumpahkan aku subia, ditarik ku tanpa kuda, lempang ngajak gunung. Maksud narik beli padi tanpa tali, di banjurku air mancung atau aku banyu biru. Boleh meli etap tangga sebentuk, ditinggalan ikan emas. Lombana 39, harga nage 36. Di bangka tuku bawa tambang, tadi asakan di nagetong. Dicayang di kawan semua, uyah naku kudang garam. Suku sirih keriting ditumpahkan aku subia, ditarik ku tanpa kuda, lompat menanjak ke gunung. Maksud nareng beli padi tanpa tali, di banjurku air mancung atau aku banyu biru. Tolong melitala sebantuan, tinggalan ikan emas. Lombana 39, harga nagi 36. Di bangka tuku boleh tambang, di wadahan di nalasem. Dicayang di nagetong, uyah aku kudang garam. Jisam suku sirih keriting ditumpahkan aku subia, ditarik ku tanpa kuda, lempang menanjak ke gunung. Maksud narik beli padi tanpa tali, di banjurku air mancung atau aku banyu biru. Gelis melitala sebentuk, tadi tinggalan ikan emas. Lombana 39, harga nagi 36. Di bangka tuku bawa tambang, tugas di nalasem. Dicayang di nagetong, uyah naku kudang garam. Pemirsa SMTV masih sareng simkuring Mia Sugiyarti dina acara Banda Urang. Tadina denget ayeuna mah simkuring parantos disarengan ku Abah Aman oge Bapak Ade ti Sanggar Seni Intan Jaya. Nah, kalau sani aya Abah salaku pendiri Sanggar Intan Jaya ieu. Nah, anu bade ditaroskeun nyata ngeunaan harpan kangge kapayuna kanggo kasenian ieu sapertos kumaha Abah? Insyaallah neng naon margina di Kabupaten Sumedang. Margi disebatkeun di Kabupaten Sumedang teh nyaeta seueur seniman. Atanapi kenging disebatkeun oge Sumedang Puseur Budaya Sunda. Upami Abah cantana Abah ayeuna ngadegeun atanapi ngadirikeun kesenian, lamun teu ngadirikeun berarti sarua jeung guguran.
anu mudah-mudahan ka kapayunan margi abah ngarintis marang kali ayeuna oge generasi muda alhamdulillah ayeuna ge lebet nya satosna ibu-ibu nu kamari eta ayeuna teh nuntut lalebet eta pemudana maupun pemudina alhamdulillah naon margina abah ngemutkeun ulah dogikeun ka Sumedang ngarang-ngarangan dina bidang seni sok mah deui tina aturan agama mah gitu eta mah bisa dipungkir deui namun anu saterasna pamudah-mudahan pemerintah tingkat kabupaten maupun kecamatan oge desa ngarojong karena kesenian. Amin. Cuma benten istilahna maka kekirangan alat di bupati di Pasihan atau di provinsi. Ya, mudah-mudahan gitu eta nu diharapkeun. Sanes istilahna abah naon kukul memeh mantun. Atanapi di antawisna disebutkeun wah olo-olo ting tukang seni teh handeun teh gitu. Alangkah saena upami dirojong ku ti tingkat pemerintah. Tangtosnya ada orang teh nyana rekahan ya Kang ngamu mulai budayana oge. Budayana oge harus pisan. Mohon sapertos kitu. Manawi ti Bapak Ade bilih anu bade dudugikeun ngeunaan harapan kapayuna kanggo kasenian ieu. Ya harapan pribados panginten salaku wawaki pupuhu. Mudah-mudahan kapayuna sing aya dina kalancaran oge Allah Subhanahu wa taala sing ngaridhoan karena segala rupi hal naon tujuan orang sadayana oge mudah-mudahan segala sadayana kru oge khususna SMTV anu ngaliput ieu acara oge ti pribados selaku Pupuh Intan Jaya sagala rombongan Intan Jaya mudah-mudahan sing dina kesehatan sing dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sakitu panginten. Mohon hatur nuhun. Nah, ngeunaan tarekah naon wae anu parantos dilaksanakeun ku sanggar supadosnya tangtosna ieu kasenian teh tetep nanjir. Alhamdulillah neng kapengker diantawisna pan seni sok aya sor sepuh kapungkur. Yen seni teh boh seni reogna, genyeringna, atanapi persilatanana sok ngalaksanakeun latihan teh ka tiap buruan atanapi ka tiap lembur. Diantawisna teh abah tos ngalaksanakeun 7 lembur, 7 buruan. Alhamdulillah neng aya hasilna. Nu narungkang eta dodomaan nu narungang kudaan di marang kali nya ti ibuna lah nu masihan mah diantawisna eta diantawisna teh aya anu masihan perjalmi teh nu 5.000 nu 10.000 ai ibu-ibu mah nu naekna malah aya nu masihan 50.000 20.000 tiasa ibu-ibu ge abdi ge tiasa berarti biasa Pamagat panginten nu ngagotong mohon atuh tangtos eta kabayang pami abdi nu di luhur terus nu nanggungna istri aduh ya Allah hawatos asa teu sopan gitu. Tak itu rupiah alhamdulillah lah karena peningkatan sakedik-sakedikna aja. Nah mohon namun dukungan ke kepala desa oge diantawisna desa anu baru di PJ. Oh dimekarkeun saurna ya. Dimekarkeun mohon kalitna sare mekar. Aya nu pantos dimekarkeun jadi Pasir Desa Pasir Padang. Oh Pasir Padang. Alhamdulillah mohon kapan ngadukung terus-terusan ka dieu. Tadina proses regenerasi tangtos kapayuna kan ieu supados kasenian ieu tetep aya tangtos kedah aya penerus gitu tah. Ya. Nah, ieu sok ngalibatkeun murang kali atanapi henteu. Alhamdulillah malah dina waktu Agustus kamari abah ngetes murang kali alit pamegat. Nya SD diantawisna kelas 4 kelas 5 lah. Nusa Pantaran kan ya. Pantaran mohon. Tadi antawisna kamari kantos pentas dina 17 Agustusan waktu salita. Alhamdulillah murang kali seueur. Anu nabuhna oge murang kali kage genjering kage dog-dog. Oh, masyaallah. Oh, alhamdulillah. Terus murang kali istri, tah ayeuna anu parawan lah cek di kampung mah. Ngari gak latihan ka ibu-ibu. Tongtos kan juru kawihna oge gitu. Aya. Berarti sadayana nya henteu nanggung unggul kan? Kalebet nayagana oge persilatna sareng sajabina gitu. Alhamdulillah mali juru kawih panginten pun anak tukang kenang pun incu alhamdulillah gitu. Oh, sapertos gitu. Mun tah pami aya pamiarsa anu hoyong ngulem. Kanggo kasenian sisingaan ieu tiasa ngahubungi ka mana? Mangga ngahubungi langsung ka nomor HP Abah paling mangga. Atanapi ka ketua ka wakil ketua Pak Ade aya. Atanapi tiasa ka SMTPG tiasa. Tiasa didugikeun. Mun tah geuning kitu pamirsa kumargi waktos-tos teh kapan tangtos ieu masih resepnya. Gitu ngobrol ngeunaan sisingaan ieu gitu. Sim kuring ngahaturkeun nuhun ka Abah Aman oge Bapak anu parantos nyarengan kuring dina
dinten ayeuna. Mung kumargi waktos parantos tos tanya kapan ku kituna simkuring Mia Sugiarti ngahaturkeun nuhun ka Abah Aman oge Bapak Ade anu parantos nyarengan simkuring dina danget ayeuna. Simkuring Mia Sugiarti sapara kanca anu mancen damel dina dinten ayeuna undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus